jelema nu geus pindah ti alam kholqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam kholqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam kholqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang ngabeda kos kitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha taun bisa ngageser tergantung kecerdasanana namun masih keneh urang ka pasar neuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh. Ketika orang ke pasar neuleuh samarenda, neuleuh tamer, neuleuh jubah, neuleuh macam-macam, geus teu kadeuleuh dina kadeuleuh ge ku mata ieu doang, mata hate mah geus teu deuleuh, urang geus ngageser ka alam amri. Kuari mah geus teu kudu ka pasar, neuleuh mobil bae. Ketika urang neuleuh ieu nopa hayang henteu. Henteu, emang kunaon mantak henteu? Teu kawerat. Atuh siap jualan aya cenah. Mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina kita mah ngeblesek tambah dirinya perasaan urang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu bogana aing menu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser kuari perasaan ti alam kholqi ka alam amri